Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Danget ieu sim kuring sejak medar dongeng munding kuru jeung maung kuru. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula pisan harita teh keur mangsa katiga sanget. Mulan malen panas ngentak-ngentak, tatangkalan parerang taya daunan, jukut taya nu jaradi. Kacaritakeun aya hiji munding kuru kacida, tindak teu manggihakaneun. Munding teh kacida susaheunana, terus bae sakalempang-lempang ider-ideran kana saban-saban tegalan weleh teu manggih jukut nu alus nu ngemplo. Eta munding lempangna beuki jauh, terus kasasar kaleuweung kana enggon maung kuru, katenjo ku maung kuru. Ceuk dina pikirna, "Guneng, aya munding dungang dangong semu susaheun." Tuluy disampeurkeun ti tukangeunana bari digebah. Pokna, "Tah, Goneng. Aing syukur kacida. Ekor mah kalaparan hayang nyatu ti kamari. Hari ayeuna aya rezeki datang sorangan. Milik teu lili, bagja teu palala. Keur naon sia munding nu matak aya di dieu di tempat aing?" Munding ngawangsul bari kacida ruaseunana ngagebeg jeung ngadeg-deg sieun dihakan ku eta maung. Pokna, "Boh juragan, rumaha tah kuring aya di dieu teh? Asa kapidangdung susah neangan hakaneun. Teu menang bae nya kasasar ka dieu." "Nya, tong ruas-ruas kumaha lamun kieu? Kusabab maneh kacida pisan begangna. Ayeuna ku aing dibere jukut hakaneun nu ngemplo hejo supaya maneh lintu. Tapi janji lamun maneh geus lintu ku aing rek dihakan. Panuju." Munding teh lila teu ngajawab, bingung. Ari teh dihakan eta jukut eueuh deui. Ari dihakan engke ari geus lintuh tangtu aing dihakan ku maung, pikirna sabil. Ceuk bae ngejawab, pokna kieu, "Mangga bae juragan, da kuring hayang barang hakan." Tuluy ku maung dibawa ka samparan lega sarta dituduhkeun ka munding, "Tuh, di ditu. Tapi maneh hati-hati lamun geus lintuh kudu bebeja ka aing." "Mangga."
tembal Munding. Munding teh nyamperkeun jukut nu harejo ngemploh. Prak barang hakan sakama-kama bari mikir-mikir kumaha akalna supaya ulah tepi dihakan ku maung kuru. Unggal poe kitu bari mikir-mikir bari barang hakan teh. Kacaritakeun eta maung neangna ka Munding sajumaah sakali. Barang geus sajumaah diteang katenjo eta Munding geus lintuh meusan. Cek maung, "Tah, geuning geus rada lintuh." Tuluy maung teh balikna deui ka tempatna. Nepi ka jumaah deui diteang. Ditenjo-tenjo ku manehna Munding teh beuki lintuh bae. Nepi ka 7 jumaah Munding teh mani nunggiring guriangan banget tingku lintuh. Munding teh ku maung disampeurkeun dibawa nyarita kieu pokna, "Dah, geuning ayeuna mah maneh geus lintuh pisan. Kari aing kuru keneh bae. Kumaha ayeuna geus nepi ka pasini ninggang kasubaya urang maneh teh bakal dihakan ku aing teh." Tembal Munding, "Sumangga pisan teu aya halanganana. Ngan manawi aya idin juragan nada permisi heula. Hayang papanggih jeung sobat. Bisi panasaran teu papanggih heula jeung kuring." "Hade, tapi ulah lila teuing ku aing di dagoan." Munding indit gagancangan rek nepungan sobatna tapi teu puguh nu dijugjug. Dah memang ngan nyingkahan bahala bae. Rek nepungan sobat soteh api-api bae. Barang nepi ka handapeun kai gede Munding ngahulang ngadangong mikiran kasusah tea kamana nyalos. Katempoeun ku hiji monyet mandahna ti luhur kai. Tuluy eta monyet turun nyampeurkeun ka Munding bari nanya pokna, "Kunaon sakadang Munding aya di dieu jeung semu nu susah teuing?" "Bu, sakadang monyet nya bener pisan kula teh keur kesusahan." "Na kunaon?" "Barabat Munding nyarita ti barang neangan hakaneun bawaning lapar lila teu barang hakan nepi ka ayeuna manehna rek dihakan ku maung kuru. Imet gemet teu aya nu kaliwat. Pokna susah nyingkahanana eta balai." Monyet mandah karunyangan pisan ka Munding. Pokna ngomong, "Sakadang Munding ari kitu mah montong susah teuing. Hayu bae jeung kula urang ka sakadang maung tapi kula kudu tumpak sampean." "Atuh mangga, nuhun ari arek nulungan mah mangga geura tumpak." Tuluy monyet tumpak eta Munding. Munding nyampeurkeun deui ka maung kuru teh. Gok patepung mau ngomong bari ngorejat pokna, "Tah, geuning Munding syukur datang. Asal hiji jadi dua. Ayeuna mah aing tangtu seubeuh barang hakan. Nah maneh datang jeung monyet, ha?" Monyet nyarita, "Ayeuna ieu Munding ulah waka dihakan ku maneh. Sabab kudu beres kudu adil. Bener geus perjanjian teh mah. Tapi teu aya saksina. Ayeuna mah urang ngadeuheus heula raja menta pangadilan da urang teh aya nu baris nguruskeun." "Oh, teu pupugu si laing manyagun carita pipiluan kana urusan batur. Da ieu Munding geus milik dewek." "Puguh ari kitu mah, tapi rasa
can sampurna sampean kudu ngahakan ieu munding. Ari geus menang putusan dinu agung mah boro-boro munding nu geus pasti dalah awak kula oge dihakan teh halangan. Aduh, ayo ari kitu mah. Tuluy tiluan indit ngadeuheus ka raja. Barang datang ka payunan raja. Ari monyet tuluy ka pipir paseban, pura-pura hees bari ngadengekeun omong nuker padu tea ari maung jeung munding terus ngandeuheus ka raja. Raja mariksa ka munding jeung ka maung. Saur raja, maung jeung munding rek naraon daratang ngadeuheus ka aing? Mu maung nembalan, nu mawi kuring ngadeuheus renggeus perjanjian jeung ieu munding. Asalna manehna kuru kacida teu manggihakaneun. Rehing katiga banget yukut paraet. Barang kapanggih ku kuring tuluy dituduhkeun ka tegal nu jukutna hejo ngemploh. Tapi kuring ka manehna janji lamun ke manehna geus lintuh manehna kudu dihakan ku kuring. Manehna panujuan. Kari-kari ayeuna manehna ngarobah kana janji mung dihakan ku kuring. Eta sadaya-daya nyuhunkeun putusan pangadilan raja. Pok munding nyarita, kuring oge lain embung dihakan ku maung. Kan rasa kuring tacan sampurna lantaran eta jukut lain pelak manehna. Ari geus puguh mah ya timbalan pangadilan kuring kudu dihakan ku maung. Mangga teh teuing da moal ku mereud hate. Ari geus puguh mah eleh padu ku maung. Saur raja, sanggeus ngadenge omongan maung jeung munding tetela munding nu eleh. Keur kitu bari rucang-ricang kawas nu tas hees monyet asup ka pasamuan pok ngomong ka raja, Gamparan eta perkara teh ulah waka diputuskeun. Kuring aduh pihatur kieu. Naon? Kuring bieu basa hees ngimpi dikawinkeun ka putra Gamparan sarta misti kawin teh. Eta kumaha ayeuna putra Gamparan ku kuring dipentarek dikawin? Mau teman aing boga minantu ka monyet da anak aing mah putri tur geulis. Atuh ari kitu mah munding teu kudu dihakan ku maung. Da eta jukut lain pelakna si maung kuru sareng janji munding jeung si maung teu aya saksina. Raja ngarasa monyet teh bener. Saur raja, kelanan bisi aing salah dina bukuna, salah ucapna, urang teang heula. Prak dibuka deui paririmbona, diilik-ilik. Terus raja sasauran kieu, bener monyet, maneh maung nu eleh dina ieu perkara. Henteu kudu munding dihakan ku maneh. Hiji, eta jukut lain pelak maneh. Kadua, perjanjian taya saksina. Jadi ayeuna eta perkara maneh cupar. Syumun ari kitu mah impian kuring oge salah. Henteu kudu kawin ka putra Gamparan da lain layakna. Geus kitu mah maung balik ka tempatna, hatena ngunek-ngunek ka monyet. Munding salamet ku pitulung monyet. Monyet nyahoan yen mau ngamusuh ka monyet. Nu matak ayeuna monyet teh harirupna di luhur tangkal bae, luluncatan gagalacangan da sieuneun ku maung. Ari maung mah kapan teu bisa naik. Cag, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.